tah kacaritakeun ba guru hakikat mah hese ngan andai kata kapanggih ku ari andai kata kapanggih pasti diberi cara atuh anjeun ku ari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu teu reseupeun dunia ingetan anjeun ka dinya bae heula pasti kitu tah cak guru per hari anjeun eta napakuran inget bae heula inget ka jelema-jelema anu teu reseupeun dunia inget bae heula mulai inget ti guru ente guru nu pertama guru kedua guru nu ahli Allah anu teu ingeteun kana dunia sok baca bacaan silsilahna eta jelema anti dunia baca Fatihah renungkeun sok ngarenung heula direnung urang dititahna kakarak sakitu doang merenungkeun jelema-jelema anu teu resep dunia bae heula ngarenung moal bisa sakaligus moal guguru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu teu resepkeun dunia mulai ti guru urang nyaho kana teu resepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teu resep dunia teh cuek terhadap dunia urusan dunia nak boga jeung teu boga lain urusannya nak urusan Allah tama tapi urusan teu resep jeung resepna urusan jana